Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelas 10 salapan. Kumaha Dararamang? Alhamdulillah. Tos taruang tadinya. Tos wareg. Insya Allah tos wareg piraku teu wareg banyak. Nyandak sametung tadi sangu? Ya. Insya Allah parantos wareg dina danget ayeuna urang teraskeun materi urang ngeunaan pangajaran bahasa Sunda ngeunaan materi wawancara mung sateu acan urang ngawitan kagiatan diajar mangga urang ngadoa. KM sumangga disiapkeun. Saacan memulai pembelajaran hayu urang ngadoa dinu hate dimulai. Ya. Atur nuhun sateu acana urang di absen heula ya. Kaping sabaraha ayeuna? Kaping 7 ya. 7. Ayeuna? Aya. Alif. Anggita. Ayu. Desi. Depidea. Nah. Ega Erik. Fahrizal Pais. Firda Ine. Oke. Irfan Kaila. Oke. Kris Mayani. Nah, iya. Laksita. Sakit. Tuh, udurnya. Lubi. Lutfi. M. April. M. Raffi. Mahar. Maisan. Meika, Meilin. Moch. Salman. Kurotul. Raka Ratu. Renata, Rizky. Rino. Sandi. Santika. Susilawati. Udurnya. Ya. Dina danget ayeuna hidup sejang ngalaksanakeun praktik wawancara. Sakumaha parantos dipedar di minggon kamari, hidup ayeuna baris ngalaksanakeun praktik ngalangkungan media YouTube. Atosna saparantos ieu hidup mangga gentos raksukan teras patarosan atos disiapkeun kan ya? Nah, patarosan kanggo wawancara atos disiapkeun, mangga ke hidup gentos raksukan langsung praktik ku apa bakal di-shoot live langsung ya. Wayahna engkin di studio hidup teu meunang aya di jero rohangan. Nu aya di jero rohangan nyaeta anu kapapancenan janten kelompokna nya. Misalkan kelompok hiji, kelompok 2 hartosna di luar sareng nu sanes. Pami bade nonton kin ku Bapak di-share linkna di grup kelas. Ya, jadi wayahna entong ngagoronyok di lebet. Hartosna saatosna hidup beres langsung keluar. Ka hartos. Nah, sateu acana urang emutan heula. Rehna minggon kamari urang parantos ngabahas ngeunaan bedaran wawancara samemeh metakeun. Naon ari metakeun teh? Mempraktikkan wawancara hidup kedah paham heula. Jadi naon cenah wawancara teh? Nah, kagiatan komunikasi anu lumangsung di masyarakat. Tujuanna naon? Pikeun meunangkeun informasi ti saha? Ti narasumber. Oke. Jadi tujuan diayakeun wawancara teh pikeun meunangkeun informasi ti narasumber. Tah samemeh urang ngalaksanakeun wawancara, hal naon wae nu kudu siapkeun? Aya di dieu. Nu kahiji
nangtukeun tujuan. Jadi tujuan orang wawancara naon? Lamun misalkan orang ngawawancara tukang cengek hartosna orang hoyong menangkan informasi ngeunaan harga cengek misalkan atau apa yang cengek Pak? Nuju sae atau nuju awon gitunya cengek. Nah, tah nu kadua aya nangtukeun topik wawancara. Jadi tujuannya tadi hayang apal harga cengek ayeuna. Jadi topikna nyaeta ngeunaan harga cengek. Naik atawa turun. Terus nyusun patarosan atau pertanyaan ti mimiti nami Bapak saha. Entos disiapkeun ya eta angketna. Oke. Tingali buka bukuna lajeng hidup kantun nyuhunkeun widi atau minta izin ka narasumber ngawanohkeun diri ke narasumber nepikeun maksud ngawawancara nanya kalawan jelas tuluy nyadiakeun catatan jeung alat rekam tuluy ulah lila teuing kulantaran urang ayeuna bade di podcastkeun wayahna hidup aya nu jadi nu ngawawancara jeung jadi nu narasumber ya. Hidup bakal jadi narasumber sabagian gitu. Nyarana kostumna nya kamari kan tos disayeukeun kan kostumna nah arek jadi patani nah arek jadi dokter mangga hidup ngangge raksukan sewang-sewang Pak abdi mah jadi pelajar hungkul mangga ya. Artosna hidup peran jadi anu diwawancara jadi narasumber ya. Pek bae misalkan saya teh jenengan teh Faiz dek diwawancara jadi dokter atau jadi ilmuwan atau lubi jadi profesor ya. Itu jadi masalah kan ya. Nu penting dinten ayeuna urang praktek ya. Lamun kamari mun dina contoh nu dina minggu kamari urang ningali contohna teh nyaeta asli tah urang mah di dieu main peran naon Pak tadi teh jadi mun patani teh jadi patani mun guru jadi guru kahartos oke. Naon Pak pancena minggon ayeuna anu dipedar di minggu kamari prak ayeuna hidup jeung babaturan kelompok nyiapkeun bahan siapkeun bahana naon ari bahana Pak patarosan tuluy salah pikeun ngawawancara salah saurang jalma eta jalma bisa saha wae satungtung tapi di dieu kan urang main perannya ya artina eta dihandle ku babaturan urang si narasumber eta teh ya tuluy samemeh ngawawancara urang perlu nyiapkeun bahan rupa-rupa pananya eta pananya teh diwangun ku kecap-kecap pananya seperti naha, kumaha, iraha, atawa 5W1H ya. Tuluy ini perlu diperhatikan ku hidup nyaeta katangtuan ieu dihandap hiji tuliskeun heula masalah nu rek ditanyakeun ya. Nu kadua tangtukeun saha nu rek ditepungan iraha waktuna kamana kudu datangna susun heula kalimah pananyana sadiakeun catatan mun aya mah sadiakeun alat rekam tapi kan urang tos di podcastnya hartosna sagala rupa nu ditanyakeun bakal katingali ku hidup saumur hirup ya. Nepikeun kakolot bisa ditinggali di podcast nantinya. Susun deui kalimah tanya jeung jawaban tina narasumber tina wangun kacana wawancara seperti contoh anu minggu kamari. Tah ayeuna hidup ku Bapak dipasihan waktos 10 menit utamina ka kelompok hiji wayahna. Mangga saenggalna gentos raksukan diantus di studio. Oke. Aya patarosan. Dahaya pamit aya sumangga ayeuna tiasa gentos raksukan heula. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepang deui sareng abdi Ahmad Maulana Abimanyu di Pos Ronda Podcast Generasi Anom Semanda. Dinten ieu abdi kadatangan tamu spesial ti AATT alumni Semanda. Mangga AATT perkenalkeun. Temangkeun nami abdi Alisha. Tepangkeun nami abdi Rini Agustin. Ai nami abdi Pandika Ninjar Januar. Oh, ai AATT teh
alumni angkatan sabaraha sih ya teteh? 2020 2020 hiji. Keur itu mah masih daring lah gitu. Oh, dari Berarti seangkatan. Oh, seangkatan. sama Berarti teteh ieu angkatan 2020 hiji. Rerencangan sakelas baretona. Oh, reca sakelas. Mun sakelas pasti lobanaker memori kenangan indah lah mun cek bahasa Indonesia mah. Naon sok diceritakeun. Nya gaduh rerencangan anu kompak, rerencangan kelas kompak gitu. Loba bodorna lah gitu. Oh, di jalan kelas loba teh. bodorna. Terus Ker itu pernah ngiluan lomba Semanda Cup jeung juara deh. Lomba naon tuh? Lomba naon ya? Pelong-pelong. Pelong-pelong. Oke. Abdi tingali Teteh Alicia boga alma mater ieu. Naon alma mater? Unpad. Oh, Abdi ti Unpad. Oh, Unpad. Nyokot di jurusan naon tah? Fakultasna akuntansi. Oh, akuntansi. Tos semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Kedap deui bade sidang, doakeun Oh. we. Liar kayaknya teh. Jadi- Gitu we. Teteh ini ayeuna Sami semester 3 tapi abi mah ya naon ambil jurusan keperawatan. oh Di Polgat. keperawatan. Bade jadi dokter atau naon? Nanya tuh dokter. Kan perawatan juga Perawat. juga suster kelas gitu. Iya. Oh, Bang Panika, Ai abdi mah digawe di kafe. di kafe naon tah? Kafe naon ya? Tapal tempat gawe serangan. Aduh. Ngomongkeun Semanda ya. Semanda kan geus berkembang lah tahun ieu itu. Kumaha komentarna ti teteh tentang Semanda tahun ieu gitu. Tahun ayeuna mah ruang mudan anu anyar gitu. Jadi kelasna teh sarae teu awas bareto gitu. Bareto mah teu acan sasae kieu. Oh, gitu. Teri ini Sami sih komo dina kantin lah nya keur itu mah masih dibangun keneh lah gitu merenya. Jadi ayeuna mah seueur jajanan oge kantin atau sae lah gitu. oke. Dulu baca jajanannya. Favorit pisan lah. Naon ayeuna? Naon baheula dahareun nu pang favoritkeun ku Terini teh naon? Kan daring. Oh, dari. Oh, angkatan Covid. Oh, ya 2020 Covid keneh, bener. Lamun di Bang Pandika, Nya loba bangunan anyar gitu, kelas anyar kan. Terus aya lab oge. Nah, tos anyar deui gitu. Ini mah labna komplit. Alhamdulillah. Nah, ieu kan naon saran AATT keur Semanda hareupna gitu. Hayang aya naon sih di Semanda teh gitu nu can kawujud di tahun ayeuna naon AATT. Saran ti abdi mah kudu leuwih disiplin si muridna. Lu disiplin. Kudu disiplin. Angkatan teteh kunaon? Loba budak rarajin lah gitu, rarajin. Rajin. Teteh ini Sami sih komo keur anu ayeuna masih kelas 10 lah nya kudu nyiapkeun diajar gitu ti ayeuna beh engke teh meunangkeun nilai nu alus intina oge beh engke pas arek asup kuliah teh teu riweuh gitu nguruskeun nilai ieu peda aya nu Muhun lobet KPTN teh susah gitu. biasanya. maka Sami sih kudu juga. leuwih disiplin. Pena ke pas daring mah tara ya tugasnya darah kumpulkeun. Real. Oke, ayeuna kan tos aya yo loba eskul ya. Lamun abi hayang nyaho. Eskul zaman teteh pas sakolah teh eskul naon wae coba teh Alicia. Ti abdi mah eskul IT. Wih, IT. Sareng angklung. Oh, di angklung. Ai teteh Rini Komsira sih soalnya abi masuk kadinya gitu.
suka beki ngagambar gitu nya. Tukang Sumohon. gambar anime. Wibu sejati. Ini lain abdi nya ngomongnya ya. Aku Bang Matika, Panika. dari abdi makir sih. Oh. Tapi ayeuna kan digawe di kafe. Jadi teu nyambung. Itu kan atuh kan ngitung Oh, takaran. itu takaran. Nyen produk baru gitu di kafena. Bisa lah. Pakai bahan nitrogen gitu. Gitu oke. Cerat asam gitu. Oh. Jatuh lagi tuh wae. Podcast pos ronda ieu. Hatur nuhun ka sadayana nu geus nonton podcast ieu. Hampura bila aya kelepatan kata atau tiga laku. Hampura sadaya hampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Puji sareng syukur orang sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Agung. Di mana dina dinten ieu arurang tiasa sasarengan ngariung dina acara Pos Ronda, podcast generasi Anom Semanda. Satu acana hapunten ngawagel waktosna Akang Ece. Samuhun mangga ce. Tepangkeun abdi Jidibian Ka Agustin ti pihak kecamatan kapapancenan tugas ti kantor bade nyuhunkeun informasi ti Akang sareng Ece. Wah nya mohon mangga manawi eta informasi naon anu bade diperiyogikeun. Nah, sata acan kapatarosan inti abdi tiasa terang wasta Akang sareng Ece. Mohon biasa mangga. Wasta abdi mah Devita ece bisa manggil artos abdi Devita. Oh, muhun ceita. Upami Akang kumaha? Wasta abdi mah Azhar mun ku rerencangan sok disebat Kang Angzar. Tiasa gitu ya, Kang. Upami Akang sih Ai pami abdinya lira mah wasta abdinya eta Yaskur mah teu kawas-kawas Azhar sareng Devita aya sesebatanana gitu. Pami bade nyebat abdinya manggalah sebat Kang Dede. Mohon. Abdi teraskeun we nya. Mohon mangga. Nah, abdi teh bade tumaros perkawis atau sabaraha lami sih Akang sareng Ece janten tadi kangkung. Da abdi mah teu acan lami ce. Nambe bade sataun dugi ayeuna ge. Abdi oge sami sareng Ceu Ita da bubuhan ku orang tua. Pami abdinya lira mah nya janten patani teh tos rada lami lah kinten-kinten kana 3 atanapi 4 tahun sareng ayeuna. Tos lami ya, Kang? Mohon. Nah, Kang Angjar sareng Cita sakedap heula nya abdi aya patarosan kanggo Kang Yaskur. Mangga. Mohon mangga. Nah, Kang, Akang kan atos lami nya janten tani. Mohon. Sate acan janten tani kangkung kapungkur tatanana naon, Kang? Kawitna mah abdi saeta acan kangkung kantos tatanen kana jagong sareng pare sih. Eta oge nya cuman 1 tahun 2 tahun lah teu lami gitu. Ayeuna mah nya hoyong nyobi we milari anu anyar gitu, anu milarian resikona anu alit lah gitu kasebatna. Upami abdi tiasa terang kumaha karaosna penghasilan kangkung sareng pare anu sate acan Akang tatanen. Kanggo penghasilan mah nya si sabenerna mah ageung keneh tinu pare dibandingkan sareng kangkung mah gitu. Cuman kan pare oge seueur biaya anu dikeluarkeun gitu, biaya produksina kanggo obat, kanggo pupuk gitu kan gitu. Jeung deui hasil panen oge henteu sesuai sareng biaya produksi, katambi kan tanaga urang kaangge pisan tinu pare mah. Ai dina kangkung mah urang ngarawatna ge henteu hese kawas tinu pare gitu, cuman urang kedah rajin lah gitu kanu kangkung mah teu kawas pare aya perawatan khusus gitu kangkung mah jeung deui hasil lagi sesuai sareng tenaga urang. Mohon. Nah, terus alasan Kang Yaskur akhirna milih tatanen kangkung kumaha tah, Kang? Nya eta mah abdi kantos ngiringan pelantikan diklat pertanian kapungkur tah pengalaman di dinya nya abdi ningali teh
tatanan kangkung teh henteu hese gitu ningalina teh henteu rujit kawas anu pare sareng jagong gitu tah. Ai kangkung mah kasebatna urang asal daek gitu tah kan. Asal daek gitu. Nah, teras naon sih rencanana Akang sareng Ece kapayuna kangge kamajengan usaha ieu teh? Abdi mah da moal jauh-jauh ti nambihan lahan ce. Sami abdi ge Kang, abdi bade aya rencana melak kangkung anu seueur teh. Leres sih leres abdi ge satuju eta mah. Jadi urang gaduh lahan anu lega anu ieu tiasa dimanfaatkeun ku urang kangge hal-hal anu sae lah gitu. Urang tiasa nambihan lahan, tiasa dinambihan tatanen kangkungna tiasa di boa nambahan ku nu sejen gitu kan. Ai urang tos gaduh lahan anu lega mah kan kanu nanaon ge bisa babari gitu. Ai urangna asal daek lah urangna gitu. Jeung deui pami urang gaduh lahan anu seueur mah anu lega, urang tiasa ngajak tatanggi-tatanggi urang kanggo dambel sareng urang kitu tah. Nya sakedik-kedikeun kitu ngabantosan tatanggi ka anu ekonomianana gitu kan. Nya hitung-hitung silaturahmi lah gitu sareng sadaya-sadayana. Leres. Saya pisan Akang Ece mugi-mugi niatna diijabah ku Allah teras maju sareng tiasa ngamakmurkeun ieu lembur. Amin. Panginten sakitu wae patorosan ti abdi hatur nuhun kana waktosna Akang Ece. Punten teh sayana naon diri mah saya. Ya wios. Abdi Jenny Bianca Agustin abdi pamit mundurkeun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui dina acara Pos Ronda Podcast Generasi Anom Semanda. Nah, dinten ieu abi bade ngawawancara murang kali anu pinjul dina juara Olimpiade Matematika anu diieureunkeun oge ku bapana. Punten pisan nya bilih ngaganggu waktosna wasta abi Dia Putri Mulia salaku pembawa acara. Ayeuna abi bade ngawawancara murang kali Bapak ngeunaan prestasi anu diraih. Upami nami lengkap Jaihan tepangkeun wasta abdi Jaihan Datna Azahra. Ayeuna abdi teh umur 15 tahun jeung keur diajar di kelas 10 di sekolah SMA 2 Sumedang. Minggu kamari abdi teh karek miluan Olimpiade Matematika tingkat nasional nu alhamdulillahna teh menang juara hiji. Nah, ayeuna abi hoyong terang kumaha proses anu dilakukeun ku Jaihan dugi ka bisa menang juara. Abdi teh ti leutik geus resep kitu nya ngerjakeun soal-soal matematika teh. Ti mimiti UNSD teh nilai abdi nu panggedeuna teh nilai matematika. Keur basa SMP oge abdi geus mulai sok niluan lomba-lomba MTK. Ari SMP Keur SMP oge mulai sami gitu. Tapi olimpiade nu ayeuna teh ciga nanya prestasi abdi nu paling wah gitu pokona. Tapi abdi oge moal tiasa nepi ka titik ieu lamun teu aya doa saring dukungan ti pun bapa jeung pun ibu abdi teu hilap oge ti guru pembimbing abdi nu sok ngabantosan abdi kana materi bahan olimpiade. Atanapi nama guru pembimbingna? Nami guru pembimbing abdi teh Pak Raihan Firdaus. Terus aya teh kasusahan atanapi kasulitan-kasulitanna muka alaman? Tangtosna salaku murid abdi oge kedah fokus kana neangan ilmu sanes ngan ukur matematika wae anu abdi kedah diajar teh tapi sadaya pelajaran. Jadi basa minggu kamari pas olimpiade teh abdi sempet ngalaman
kasusahan dina ngabagian waktuna keur belajar, keur diajar olimpiade kumaha, keur diajar di sekolah kumaha. Tapi alhamdulillah bener weh usaha mah moal ngahyanatan hasil. Nah iya tiba pana aya teu ngabantuan tina proses-proses diajar. Alhamdulillah ngabantosan. Contohna Ngajajabkeun yehan les. oh aya les oge. Ya, Oke. Pras kumaha tah reaksi Jehan nampi sadayana? Pas keur nungguan pengumuman saha nu menang, abi teh gemper pisan gitu. Jadi bahasa eta teh abi keur calik sareng rerencangan anu liana. Geus kitu teras pas kadangu pas abi teh disebut, abi langsung bagja pisan. Aya anu ngiring teu dina jiga emak bapak atau saha? Ari emak mah teu ngiring, tapi pun bapak sareng guru pembimbing mah ngiring. Nah terus ayeuna ya kumaha tanggapan bapak dina salaku urang kalina anu bisa ngarahi kejuaraan sejauh ieu? Tanggapan kuring ngeunaan prestasi anak kuring pasti bunga. Sabab kuring pasti bakal ngadukung unggal usaha anu dilakukeun ku anak kuring. Sareng unggal prestasi anu dihontal ku budak, kuring pasti bakal bagja pisan. Sabab salku kolot, kuring ngan ukur hoyong kabagjaan kuring sorangan. Anak jeung abdi estu ngahargaan eta. Atanapi nami bapak teh saha? Upami Nabi Abdi Akmal Maulana. Nah janten sakitu wae pemirsa eta wawancara anu ngeunaan murangkalih anu berprestasi. Kudu bisa dijadikeun contoh keur arurang sadayana. Hatur nuhun nya abdi bade permiyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepangkeun nami abi Kenya Hardiana salaku pembawa acara dino acara Pos Ronda podcast generasi Anom Semanda. Sata acana ka patarosan mimiti abi bade ngenalkeun heula. Kadua murangkalih sareng Bapak Guru ti SMA Pentol Nusantara. Di dieu aya Jang Rapi, nu kadua aya Neng Meli, sareng Bapak Guru Asep ti SMA Pentol Nusantara. Tarasoe kanu patarosan kahiji kanggo Jang Rapi. Jang Rapi, kumaha sih jadi murid anu gampang gaul teh? Nya urang mah gampang akrab teh ya jeung jelma karek kenal teh. Jadi loba batur lah urang teh, loba babaturan keur ulin mah. Nya ari kitu teh ulina teh sok di mana tah? Nya paling nongkrong lah ka warkop, ka puncak. Nya. Ti jam baraha nepi ka jam baraha eta teh Jang Rapi? Lamun urang keur bolos sakola mah antara jam 8 peuting nepikeun ka jam 10 peuting aya. Ele. Ari Jang Rapi teh terang teu kolotna ari Jang Rapi sok bolos kitu teh? Urang mah bebeja ka kolot teh aya kegiatan di sakola jeung di luar sakola. Jadi teu ngambek weh kolot mah. Masya Allah, Jang Rapi. Hahaha. Ari Jang Rapi teh sieun papanggih sareng kolotna. Henteu sih, soalnya orang mah ulina jauh, ka puncak, ka kebon teh. Jadi santai weh lamun ndek amprok jeung kolot teh. Teu pernah kitu? Ieu dicarekan ku kolot Jang Rapi teh?
Lamun dicarekan mah geus tong ditanya lah. Waduh, Masya Allah. Sering dicarekan teh gara-gara mangkat isuk balik peuting, balik isuk. Nah atuh ari Jang Rapi nepi ka isu kitu nanaonan. Ya biasa balap motor, nongkrong, bolos. Oh nya atuh nya. Nah terus abi bade naros ya kan Neng Meli. Neng Meli teh kumaha sih jadi murid anu cicingeun hese komunikasi jeung teu boga babaturan teh. Sebenarnya mah abdi teh teunah kitunya jadi murid cicingeun teu gaduh babaturan di kelas teh. Jadi ka mana-mana abdi teh sorangan. Allah. Ya gitu weh, murid Neng Meli teh di sekolah. Nya. Nah, abi bade balik naros deui ka Jang Rapi ya. Nya sok. Mane teh pernah ngalakukeun naon wae sapopoena teh? Antara bolos tah nu sering nama. Terus balap motor. Jadi nya kitu kanu hal nu kurang resep. Ari kitu teh manfaatna naon Jang Rapi? Manfaatna mah bisa happy lah urang mah. Soalna hiburan jeung babaturan. Jadi bisa muaskeun hate lah. Teras kitu waktu belajar Jang Rapina teh ti iraha? Ari ulin wae teh. Ari jam belajar kitu mah antara peuting atau henteu ngadadak urang mah. Antara isuk, lamun ulangan paling ngadengikeun bacaan di batur we. Nya kumaha nya teh kayaknya. Ieu budak Rapi teh geus 4 tahun ti SMA teh lulus Masya Allah. Masya Allah. Jang Rapi. Tobatnya Jang, Masya Allah. Nya engkin mun sadar. Amin. Nya. Atas. Abi bade naros deui ka Neng Meli ya. Latar belakang Neng Meli teh jadi koski teh kunaon tah awalna? Awalnya mah abdi teh pas SD teh jalmina teh teu daek cicing gitu nya. Terus omonganna teh teu dijaga pisan. Kemarin eta teh jadi babaturan teh alimeun ameng jeung abdi teh gitu. Janten we abdi teh sok sorangan ka mana-mana. Teu gaduh babaturan gitu. Ini karunya. Unik gitu. Nya ari bareto teh Neng Meli teh emang teu gaduh babaturan apa kumaha? Teu aya kitu nu ngababaturan hiji-hiji acan? Aya sih, tapi biasana sok datang saukur butuhna hungkul, lamun anggeus teu aya butuhna mah sok marangkat gitu. Oh, gitunya. Nah, terus abi bade naros ka dua orang kalih teh ka Jang Rapi sareng Neng Meli. Naon rencana aranjeun kapayun pikeun ngarubah sikap anjeun anu ayeuna? Sok ti Jang Rapi heula bade kumaha? Nya lamun urang mah rada ngabatasan lah dinu pergaulan bebas. Soalnya urang geus asa bengal pisan gitu. Jadi hayang ngabanggakeun kolot gitu. Hayang diajar nu bener di sakola teh. Jadi nu leuwih bager lah. Punten nya teh. Nya. Jang Rapi. Anjeun teh kitu teh kunaon sababna? Nya urang teh hayang ngamuaskeun diri lah. Jadi lamun sorangan teh asa kumaha ya? Asa tiiseun gitu. Jadi hayang loba batur gitu. Aya faktor lain teu, Jang? Jika babaturan gitu. Aya nu ngajak teu? Aya babaturan nu ngajak mimitina mah. Ngajak teh mimitina mah ngajak ngerokok. Masya Allah. Astagfirullah. Nya ke urang teh kebenaran urang aya 5.000 ya. Meuli Magnum 2 batang. Belikeun ke urang teh ngajajal rokok. Nya terus diisep ke urang teh. Kelepus. Resepnya. Heeh. Asa nenangkeun kan hate teh. Nya teras Neng Meli kumaha rencana ka payun bade kumaha? Lamun ti abdi mah abdi hoyong gampil wawuh gitu.
sareng rerencangan gitu. Gaduh seueur rerencangan bisa ka mana-mana teh henteu sorangan wae. Iya sih. Nah, jadi Terus- jika kawas urang gitu. Gitu. Tapi pergaulannya anu positif Heeh. gitu. Cokot anu positifna, piceun anu eta anu gorengna. Bener teu? Heeh. Bener. Terus iya jang Bapak Asep kumaha cek Bapak solusina kanggo dua murang kali ieu teh. Nya gitu arurang teh kudu bisa naonnya ngajagaan dirinya atau naon perbaiki diri gitu. Ya. Arurang teh kan boga naon pergaulan. Nah, eta pergaulan teh kudu bisa dijaga nya kanu hal positif nya jang rapi. Eta baju tong dibuka. Aduh, gila, Pak. Dasina mana jang? Aya. Pakai atuh. Tarik inget, Pak. Pakai, masya Allah. Tah rapi. Iya. Ya wae. Tok kitu deui nya. Nya. Yang kanu Neng Meli nya. Ya. Tong iyalah. Tong trauma kanu anu lampau nya. Tong trauma da siga kitu pergaulan teh aya positifna aya negatifna. Da urang teh kudu bisa ngajagaan lah. Nya gitu. Kieu nya. Asal urang teh boga pergaulan anu alus jeung hirup teh nu sehat. Urang teh bisa anu jadi jalmi anu sukses. Di masa depan teh. Nya. Nya gitu hiji nya regepkeun ya. Nya, Urang Pak. teh Mohon. kudu bisa ngajagaan diri anu hal nu negatif tong sok hayu diajak temen teh ngerokok lah minum lah Masya Allah tong sok bolesnya jang rapi Nya, Pak. Tobat. urang teh kudu tobat nya guys eta teh urang teh kudu bisa naonnya boga pergaulan anu sehat lah ya anu tadi anu abdi geus ucapkeun urang teh kudu boga pergaulan nu alus urang teh kudu hirup nu sehat nya supaya ya urang teh jadi jalmi anu sukses di masa depan nanti. Amin. Aminnya Rapi. Amin. Lulusnya tahun depan lulus ya? Nya, Pak, nya. Oke. Nya. Siap. Tong poho inget ka Allah. Ibadahna nya jang rapi. Nya siap. Nya atuh nya kesimpulan teh nya arang teh ulah salah pergaulan kudu bisa jaga diri nya jang rapinya. Nya, mohon. Arang teh kudu bisa ngajalin pergaulan anu ngarah ka anu positif. Nya atunya parantos sakieu wae acara pos ronda teh. Hapunten bilih aya kalepatan hatur nuhun kanggo perhatianna. Wasta abi kenya Hardiana salaku pembawa acara seja pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui di Pos Ronda Podcast Generasi Anom Semanda. Tepangkeun wasta abi Nadia Zara Asifa salaku pembawa acara dina Pos Ronda ieu. Dinten ieu abi bade ngawawancara murang kali anak kelas 10 ngeunaan kurikulum merdeka. Teras wae urang tanya-tanya murang kali ieu di mana ieu kelas 10 na? Nampangkeun wasta abi Pramudia di Nusantara di kelas 10 14.
Tepangkeun nami abdi Didah Kumaeroh ti kelas 10-15. Tepangkeun nami abdi Moena Olivia Triani ti kelas 10-16. Nah, orang rek nanya naon sih kurikulum merdeka menurut Moena? Cek abi mah kurikulum merdeka teh mangrupa kurikulum kalawan pembelajaran intrakurikuler anu rupa-rupa di manten konten bade langkung optimal supados peserta didik ngabogaan kecap wanci sarta nguatkeun kompetensi. Terus naon wae sih di kurikulum merdeka teh? Nyamun di kurikulum merdeka teh aya nu ngaranna project, tas project teh anu ngaranna P5. Naon sih P5 teh? P5 nyaeta Project Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Terus kumaha numut Pram soal kurikulum merdeka? Nya muncak abdi mah kurikulum merdeka teh leuwih alus daripada kurikulum anu saacana nyaeta kurikulum 2013. Kunaon? Soalna aya nu ngaranna project kos kitu. Nah, mun di SMA urang mah SMA N2 Subang ngagunakeun aya sababaraha tema nyaeta dititah mungut sampah, dititah dagang, jeung amun ayeuna mah dititah ngajian jiga seni drama. Ieuna tapi sistemana teh ieu kearifan lokal. Tah, lain eta hungkul abdi ge dititah ngajieun jiga makalah. Jadi si makalahna teh jeung bekel urang ti kuliah saengkina. Nah, pan cek barudak teh kurikulum merdeka teh berat lah nya. Nah, menurut kalian teh kumaha sih kurikulum merdeka teh? Ya menurut abdi mah kurikulum merdeka teh aya beratna aya henteuna. Amun beratna mah teh ieu soalna si amun di kelas 10 teh dihijikeun mapel IPA jeung IPS teh. Jadi otomatis si tugasna teh loba jeung numpuk. Terus mun mudahna kumaha eta teh? Nah, lamun mudahna teh urang teh sebagai siswa teh dilatih public speaking anu sae. Saterasna urang oge diajar lebih mandiri tina proses pembelajaran teh. Nah, terus kunaon arurang teh butuh kurikulum merdeka menurut Didah? Nyaeta nyusul diajar anu katinggaleun disebabkeun pandemi Covid-19. Sajaba ti eta pikeun ngungkulan krisis diajar anu aya di Indonesia. Nah, kurikulum merdeka dijieun kalawan tujuan sangkan atikan di Indonesia bisa sarua siga negara-negara maju di mana siswa bisa dibere kebebasan pikeun milih naon anu dipikaresep ku siswa. Nah, salian teh eta oge kurikulum merdeka teh aya pangaruhna nyaeta kana laju jeung metode pembelajaran anu digunakeun guru pikeun nyumponan pangabutuh siswa. Jadi kesimpulanna kurikulum merdeka teh ngaharepkeun barudak teh mampu ngembangkeun kompetisi diri sorangan. Parantos sakieu wae acara Posronda ieu. Hapunten bilih aya palepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puja sinareng puji ka Zat Ilahi Robbi nu mana mantena parantos masihan ka urang sadaya mang pirang-pirang kanikmatan kanggo urang sadaya. Di antawisna nikmat iman, Islam sareng nikmat kesehatan. Tepangkeun wasta abdi Najwa Fadila Wiharja salaku pembawa acara dinu Posronda podcast generasi Anom Semanda. Dinten ieu abdi bade ngawawancara murang kali siswa-siswi SMA Negeri 2 Subang ngeunaan bully di sakola. Mangga kanggo pangjejer disumanggakeun lebet ka ruangan, teras calik di bangku nu tos disadiakeun.
Sateacana hatur nuhun kasumpinganana di podcast ieu. Mangga nepangkeun wasta aranjeuna sadayana. Tepangkeun wasta abdi Rika Hernusa Fadila. Tepangkeun nami abdi Henrandi Kepasaribu, siswa di SMA Negeri 2 Subang. Tepangkeun wasta abdi Kesha Muja Isma, siswi di SMA Negeri 2 Subang. Hatur nuhun, ayeuna urang ngabahas ngeunaan buli nu aya di sakola. Kanggo pataros anu mimiti nyaeta kumaha pamadegan anjeun ngeunaan buli di sakola teh. Nurutkeun pamadegan abdi, buli teh nyaeta di mana aya hiji jalmi anu ditindas atau napi ditekan boh tina fisik atau napi di mental sareng batinna. Nya teu jauh ti eta sih. Salajengna naon contoh buli anu ku anjeun pernah ditingali di lingkungan sakola teh? Contoh buli anu parantos ku abdi ditinggal di sabudeureun sakola mah nyaeta buli anu nargetkeun fisik sareng mental budak. Contohnya sapertos neunggel batur tanpa sebab akibat atau moyokan batur ku sebutan awon sapertos gendut, goreng, pendek jeung sajabana. Atas salajengna nyaeta kumaha bisa aya buli di sakola teh? Naon sababna? Cek abdi mah nya nu nyebabkeun bullying di barudak bisa dina wujud ukuran awak, fisik, kaparagilan komunikasi, gender nepi ka status sosial. Salinan ti eta aya penyalahgunaan keseimbangan kawasan pikeun kepentingan palaki ku cara ngaganggu atawa ngasingkeun korban. Hatur nuhun, salajengna nyaeta kumaha sikap anjeun ningali babaturan anjeun anu dibuli. Bejakeun naon anu ditingali ku anjeun ngeunaan babaturan anjeun anu dibuli ku batur kakolot guru atawa sawawa anu anjeun anu anjeun dipicantenkeun supaya sapados bisa nulungan babaturan anjeun anu dibuli. Salajengna nyaeta kumaha carana nyadarkeun barudak anu sok ngabuli teh? Murangkali dibasihan ngawartosan dampak utama tina ngabuli nyaeta bisa nyebabkeun bunuh diri, terus nyebabkeun murangkali nutup diri tina lingkunganna. Maka ti eta urang sadayana teu kenging ngabuli atawa dibuli ku jalmi. Jadi buli teh nyaeta sikap anu jadi intina mah buli teh nyaeta kalakuan anu awon dilakukeun ku sadayana. Salah sahiji sababna nyaeta tiasa ngarusak mental murangkali anu dibuli. Gitu kan? Nah. Sakit salajengna hatur nuhun kasumpinganana di podcast ieu. Sakitu wae anu tiasa simkuring dugikeun bilih aya cap anu teu matak nyenengkeun manah hadirin nyuhunkeun dihapunten ka anu kasuhun. Mugia aya dina kasayan Allah Subhanahu wa taala. Sareng kalepatan urang salaku jalmi biasa anu teu luput tina hilap ngalakukeun kalepatan sareng dosa. Kumargi kitu simkuring ngucapkeun hatur nuhun ka sadayana parantos umping di acara podcast ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos Ronda Podcast Generasi Anom Semanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Tepangkeun nami abdi Tegar Dwi Septian dina acara Pos Ronda Podcast Generasi Anom Semanda. Abdi di dieu atos ngundang jalmi ti SMA Negeri 2 Subang anu kusim kuring bade diwawancara ngeunaan proses diajar dina masa pandemi COVID-19. Sate acan podcastnya dimulai, mangga tepangkeun nami teteh masing-masing. Tepangkeun nami abdi Dinda Restu Aulia ti kelas 18 SMA Negeri 2 Subang. Tepangkeun nami abdi Dian Aprilia di kelas 18 di SMA Negeri 2 Subang. Tepangkeun nami abdi Nadine Frila Palosa ti kelas 18 SMA Negeri 2 Subang. Oh, mohon. Saparantos lebat ti SMA, Covid teh lalaunan parantos leungiti muka bumi ieu. Tos waktuna para teteh sarencangana balik deui ka sakola diajar sapertos biasana. Pasti aya pengalaman di mana setiap siswa atau siswi diajar dina masa COVID-19. Janten abdi hoyong naros yeuh ka para teteh sarerea ngeunaan pengalaman diajar dina masa COVID-19. Oke. Kanggo patarosan kahiji, kumaha ya cek teteh ngeunaan diajar dina masa pandemi teh apakah efektif atau henteu? Lamun cek abdi kurang efektif kusabab munculna loba masalah sapertos masalah paket data atawa kuota siswana anu teu serius kusabab bosenan sareng anu hese lamun bade naros ka guru. Sami cek abdi ge kurang efektif sabab kurangna komunikasi sareng guru teh jadi kurang srek. Jadi tak aya paksaan kanggo abdi ngerjakeun tugas enggal-enggal. Jadina sering hese gitu nya. Ngerjakeun tugas teh hese nya. Kemudian di imah gitu kan. Oh, mohon. Ya. Cek abi ge pembelajaran jarak jauh kurang efektif sabab diajar ti imah ngajadikeun siswa teh terfokus karena diajar di imah jeung teu bisa amprok langsung jeung guru atawa babaturanna. Selain eta dampak goreng tina pembelajaran jarak jauh atawa pembelajaran online teh nyaeta radiasi handphone anu ngarusak mata gitu kan, ngarusak mata. Ngeganggu kesehatan panon atau mata. Nah, sabab eta arurang teh sok sapopoe nyekan HP teu nanaon gitu. Berarti dampak nate kanggo pembelajaran jarak jauh teu bisa deket jeung babaturan kemudian guru gitu kan? Ya. Amun hayang si pembelajaran eta efektif berarti kudu hayang nate amprok jeung guru supaya lebih efektif. Oh, oke, hatos. Nah, zaman ayeuna tos teu asing meureunnya ngagunakeun media sosial atau aplikasi-aplikasi lainna. Nah, abdi hoyong terang ya ka para anjeun. Pas diajar salami pandemi, teteh ngagunakeun media naon wae sih supados teteh bisa narima ilmu ti guru teh? Biasana nganggo Google Classroom, Google Form, Word, PowerPoint, Quizzes sareng anu lainna. Oh, mohon. Abdi ge sami ngagunakeun Google Classroom. Biasana guru teh teu ngajelaskeun jadi cuma merekeun link YouTube doang. Oh, oke, mohon. Terus Aya sababaraha aplikasi anu sering abdi jadikeun media pembelajaran nyaeta Google Classroom, Edmodo, Google Form, Quizzes jeung media nu sanesna. Loh, meni loba kitu nya aplikasina. Meni itu sekira-kira teh aplikasi itu berat emang kuno HP eta. Meureun pinuh meureun eta. Berat. Ente sih. Ente. Berarti aya cadangan memori gitu nya. Kali. Oh, mohon. Ya, abdi masih can terang ya.
kangge aplikasi-aplikasi anu ku teteh disebutkan tadi kan. Mohon. Cobi abdi hoyong terang salah sahiji aplikasi anu bisa digunakan kangge pembelajaran jarak jauh teh. Contohnya Google Classroom eta aplikasi teh jang urang absen kehadiran sarang pengumpulan tugas. Oke. Sajengna aya deui itu? Sami sih. Oh, sami wae. Oh. Google Form Berarti kangge utamana. ulangan. Oh, oke. Atas. Oke. Kan salami pandemi meureun aya rasa bosan di imah wae. Mohon aya. Aya kan? Aya. Dari kumaha teu bosan atuh kan? Di imah wae. Dikerem gitu kan di imah. Ngahulang. Nah, pek liburan dia ka mana ditutup ku pemerintah. Nah, kanggo supaya rasa bosan eta leungit, kumaha sih cara teteh supaya rasa bosan eta bisa leungit. Jadi bisa supaya ka diri urang teh bisa cehar deui. Kumaha sih? Lamun abdi biasana nyieun target belajar, neangan suasana nu anyar sareng ngerjakeun tugas sabari ngadangukeun lagu. Abdi. Mohon. Abdi ge sami belajarna sareng ngadangukeun lagu supaya teu bosen. Soalnya kan belajar teh ti isuk sampai sore, sampai gak penting kadang-kadang. Cara abdi sangkan teu bosen diajar di imah sami jiga Teh Dinda jeung Teh Dian nyaeta diajar bari ngadangukeun musik. Jeung bari diajar diseling ku hobi abdi nyaeta main alat musik. Kan tadi tepuk tangan dong. Kan tadi abdi ngadangu para teteh tadi aya terus ngawartoskeun ada musik. Nah, eta musik naon wae sih? Atau musik rock gitu kan? Para awewe yang musik rock suka biasana. Oh, K-pop. Oh, K-pop. Ini sami K-pop. Sami jiga Teh Dinda. Oh, mohon. K-popnya nama tuh. Kunaon teu ya? Kunaon teu lagu-lagu nu di Indonesia? Kan hobi beda-beda kan. Oh, berarti semua orang semua jalmi teh beda-beda gitu kan? Beda. Resep oge kanu lagu Indonesia cuman kerja mana eta jadi jakadinya gitu. Berarti nuturkeun zaman. Mohon. Oke, ngartos. Oke. Balik deui ka topik kedua. Salami COVID-19 teh pasti aya halangan kanggo teteh diajar. Nah, halangan naon wae sih nu sok sering ku teteh alaman pas proses pembelajaran di masa COVID-19 teh? Paling kurangna interaksi antara si siswa atau abi sareng guru. Terus keterbatasan dinu kuota internet sareng kondisi di imah anu sok ngaganggu urang diajar. Misalkan urang keur diajar sok digeroan kan ku indung atau bapak gitu. Terus can deui diganggu ku adi atau lanceuk. Gitu sih. Mohon. Oke. Lamun halangan di abdi mah sami kan osok teu aya sinyal tuh. Padahal kan sinyal teh penting pisan aya jeung daring teh. Kela eta imahna di pelosok atau di mana itu kok teu sinyal? Ampun deh. Udah ayeuna. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Meureun lamun teu aya sinyal teh lamun hujan gede. Oh, berarti kartu teh ngaruh ka cuaca gitu kan. Mun cuacana cenghar kota jaringan sinyal alus gitu kan. Mun oh. Bisa. Kanggo teteh kumaha? Kendala nu pasti diajar di imah teh biasana eta jiga ceuk Teh Dian nyaeta jaringan internet. Teras lamun diajar di imah teh bahan pengajaran anu diajarna rada hese kaharti. Mohon kadang guru teh cuma merekeun tugas doang. Merekeun tugas doang tapi penjelasan. Gitu nya. Leres. Tapi
pernah mikir tuh sih kunaon guru iya mere soal hungkul kunaon teu jeung videona gitu kan. Kun guru ya guru ngerangkeun kunaon guru ngajarkeun materi dalam video tah kunaon teu os kitunya kira-kira. Lamun di sakola abi baheula mah gitu, cuman dangu ti sakola lain aya anu henteu kitu. Jadi mun jawaban abi mah kumaha guruna. Kumaha guruna. Kumaha kondisi keadaan guruna mun HP-na tidak memungkinkan untuk membuat video gitu kan. Kan moal bisa, bener teu? Nah, halangan-halangan eta meureun pasti aya pengaruh kana proses pembelajaran teh nya. Aya kan? Nah, halangan-halangan ieu moal ngamungkinkeun urang nyerah pikeun ngahontel cita-cita urang sarerea kin ka hareupna. Mohon. Tangtosna peran mama sareng bapak dina ngawas budak salami proses diajar online mangrupikeun kewajiban orang tua. Nah, janten kewajiban naon wae sih nu kedah dilaksanakeun ku mama sareng bapak teh? Cobi. Jadi mama sareng bapak jadi guru di imah kusabab urang jadi teu aya guru kan. Sareng oge mama sareng bapak kudu tiasa ngafasilitasi abdi atawa siswa anu lain kusabab meh ngadukung gaya belajar abdi. Terus oge mama sareng bapak kudu tiasa mere motivasi atawa support meh abdi jadi semangat belajarna teu males-malesan gitu. Mohon. Nuhun mama sareng bapak ge kudu ngingetkeun abdi supados terus belajar gitu. Terus belajar. Oke. Kanggo Fadina? Peran bapak sareng mama di imah teh marengan siswa dina unggal proses diajar jeung ngamotivasi siswa jeung ngabimbing siswa dina diajar di imah. Jantan kitunya kewajiban orang tua teteh teh. Mohon. Soalnya kan selama pandemi kan pasti butuh motivasi. Oh, oke ngatos. Tapi kumahanya mun si anak eta teu kumanya? Teu aya keinginan untuk mensupport anaknya gitu. Orang tua. Orang tuanya. Anaknya bisa jadi down kusabab kan teu aya support gitu kan. Semangat. Mohon jadi teu semangat belajar atawa jadi sok ulin wae jeung babaturanna ngahibur diri gitu. Oh, mohon. Nah, kedah nama kudu ketatnya peran mama sareng bapak teh gitu kan. Parantos ngalaksanakeun kewajiban supados anak-anak teh bisa ngahontel cita-citana. Cekap sakitu wae wawancara singkat ti abdi. Hatur nuhun kana waktos sareng jawabanna. Sami-sami. Ayeuna abdi langkung terang kana jawaban-jawaban teteh kana pengalaman salami pandemi. Hapunten bilih aya kalepatan ti abdi. Sejak amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, tepangkeun deui nami Abi Rapper Pangga di dieu kembali deui jeung nyata Pos Ronda Podcast Generasi Anom Semanda. Ieu poplos lah atuh euy. Nah, nya di dieu teh ya tos aya undangan ya. Ampun ting. Ya anak-anak muda zaman ayeuna kudu bisa sukses, kudu bisa nurutan kos kararia ya. Ya teh rencangan abi SMA. Tah ieu teh jadi orang-orang sukses. Amin. Nu dia aya nu lanjut universitas tinggi, aya nu jadi influencer, aya nu jadi YouTuber, pokokna mah kudu bisa jadi anak muda kos kieu. Oke, kita perkenalan heula nya. Sok mulai ti didinya. Sepangkeun nami abdi Mia Nisti.
Alhamdulillah abdi tos S1 di Universitas Western. Tingali atuh. Sok. Nepangkeun abdi Anjani, abdi YouTuber atau segaduh subscriber 8 juta alhamdulillah. Alhamdulillah. Tembangkeun nami abdi Cinta Melena Purba, abdi teh sebagai influencer, gaji abdi teh 2 digit. 2 digit penghasilan. Eta teh dalam jangka waktu saminggu atau sabulan? Biasana sih sabulan. Sabulan teh sadinten. Sadinten 2 digit mah tuh mobil Mercy mah saminggu sakali pun. Ya. Tah, tidinya terus ngadagukeun tina penghasilan tina perjalanan tah ayeuna nya eta perjalanan eta. Nya Arabi teh kitu nya hoyong terang ya perjalanan masing-masing, perjalanan hidup ya jadi sukses kos kita kumaha. Kan abi mah kieu-kieu wae gitu jadi tukang podcast wae gitu. Teu naik-naik gitu. Ampun ai budak ayeuna nya ayeuna lanjut nya. Tah, kumaha coba terangkeun lah kitu hoyong terang gitu kumaha perjalananna. Ya, jadi abdi teh ti asalna ti keluarga anu kolotna jadi nelayan gitu. Jadi sapopoena nya ukur penghasilan ti nangkep ikan. Tah, awal mula kuring boga cita-cita rek ka universitas di luar negeri. Kuring teh waktu baheula kuring sok maca koran, tah didinya di koran teh sok naonnya muncul jelema-jelema nu sukses gitu, nu keren pisan sabab jalma-jalma teh bisa kuliah di luar negeri. Nah, tidinya abdi mulai boga cita-cita bisa kuliah di luar negeri. Tah, tapi pas kuring nyoba minta izin ka orang tua, ka kolot gitu, kolot kuring teu ngidinan sabab nyaeta kan emang kuring mah ti keluarga anu jadi nelayan gitunya. Jadi moal mungkin gitu bisa ngabiayaan kuring ka luar negeri gitu, sakola ka luar negeri. Tah, terus we pas kelas 10 kuring mulai ngamatengkeun cita-cita kuring jadi bisa kuliah di luar negeri pas kelas 10 tuh. Tah, pas kelas 10 teh kuring mulai loba ngiluan lomba-lomba akademik, contohnya OSN matematika, biologi gitu. Dan alhamdulillah nage kuring bisa boga sertifikat anu bisa dibawa ke universitas kayak perguruan tinggi gitu. Tah, pas kelas 12 weh kuring teh alhamdulillah masuk siswa eligible. Nah, guru-guru kuring didinya mulai ngadukung kuring bikin asup ke universitas saya di Indonesia. Tapi kuring nyaro sanes, kuring ngomong bahwa kuring bade kuliah di luar negeri gitu. Tah, didinya cek guru-guru kuring nyarankeun kuring kuliah di luar negeri make beasiswa gitu. Terus weh kuring minta izin ka kolot bahwa kuring bade kuliah di luar negeri make beasiswa. Tah, didinya weh kolot kuring mulai ngidinan sebab kuring kan kuliah pakai beasiswa gitunya. Jadi lamun make beasiswa mah biayana teh ditanggung ku kampus atau universitas di negara eta gitu. Tah, diidinan weh. Terus pas lulus SMA kuring mulai daftar ke Universitas Western nya. Universitas Western gitu di tahun pertama, di tahun kehiji. Tapi di tahun kehiji saya teh kuring teu lolos sababnya cenah mah dokumen-dokumen teh kurang lengkap gitu. Nah, terus weh kuring nungguan ka tahun kedua. Jadi kuring teu ganti universitas gitu. Kuring tetap di universitas eta. Terus kuring di tahun kedua mulai daftar deui ka Universitas Nusami. Alhamdulillahna bisa lolos gitu. Alhamdulillah. Ya. Aya mun beasiswa teh tiket pesawat termasuk beasiswa? Termasuk. Oh, termasuk. Jadi langsung dibayar tinggal berangkat. Ya. Alhamdulillah. Biaya-biaya kahir pas sapopoe ge dibiayaan gitu. Makan, minum, apartemen goge. Apartemen tempat tinggal. Dibiayaan, Kendaraan di bahasa eta sih kuring teu ngagawa kendaraan, jadi kendaraan umum weh. Gitu. Oh, mohon. Nah, eta cerita ti orang nu sukses tina universitas. Ayeuna lanjut nu bertolak belakang eta tina influencer. Iya aya 2 jalmi rencangan abdi di SMA nu bareto mah gumelis di SMA teh. Popotoan wae gini gitu teh gayana teh kieu tah. Tapi ayeuna alhamdulillah nu endorse-na seueur tina
brand-brand MS Go teh ya geuning terus naon ngaranna teh nu nami-namina pokokna mah skincarean teh geuning padahal bari teh mah gumeulis bedak teh meni kota balna atuh penting sok enak kumaha sok perjalanan hirupna ieu depi jadi influencer kieu tina YouTuber heula we sok kumaha eta Abdi lahir di keluarga nu biasa wae. Muhun. Nah, pas awal nge-YouTube, awalnya teh iseng ngevlog biasa-biasa gitu misalnya uwi sakola terus ngevlog, terus pas jalan-jalan ngevlog, terus teh pas mukbang gitu. Terus awalnya mah iseng ngupload ke kenang-kenangan hungkul. Nah, terus makin dia makin lumayan seueur nonton. Nah, seueur nonton awalnya subscriber abdi teh ngan 12 nah. Makin dia makin nambah. Jadi 1 juta. Jadi 1 juta. Karunya Alhamdulillah ayeuna tos gaduh 8 juta subscriber. Alhamdulillah. Eta beureun bertahapnya. Bertahap lalaunan berproses. Eta teh penghasilan coba sepil penghasilannya dina YouTube teh. Penghasilan alhamdulillah tina penghasilan jadi YouTuber abdi tos kapeser bumi nyalira terus mobil jeung sanesna jeung alhamdulillah oge abdi ayeuna bisa ngalanjutkeun studi abdi jadi abdi tiasa kuliah pakai artos abdi nyalira tengah bebankeun mama sareng bapak abdi. Oh jadi kuliah teh nganggo artos tina YouTube eta meureun. Oh tina seueur nya bisa kapeser bumi teh. Alhamdulillah. Eta bumi bara lantai gede. Wih, gede. Dong ditanya. Oh ampun deui budak ayeuna. Katingali lagi nama ampun. Coba tah. Eta tidak YouTube. Tah YouTube teh jadi anjeunna teh bisa kepeser bumi terus ngaeukeun kuliahna dina YouTube. Tah awalna eta berproses tadi kan kadang 12 subscriber cenah 12 dengan 12 jalmi sugan eta mah mamah bapakna nya kakekna ngan keluargana teh geuning mun di TikTok mah tangkap cenah ayeuna mah nya tah eta hebatna kultur zaman ayeuna teh nya tina YouTube gitu hanya tidak dikenal tapi bisa gede teh kitu ayeuna teh zaman ayeuna coba ayeuna ieu influencer nu lebih ieu ka endorsan nyaeta influencer coba kumaha perjalananna. Nah, nuhun keluarga urang teh awalna teh keluarga pas-pasan. Nah usahan ukur teh ngan jualan naon sih eta sayur di pasar. Sanes risol. Nya atuh. Henteu. Ukur tukang sayur. Nah, terus teh baheula teh urang dititipkeun pangmelikeun HP gitu ke kolot gitu. Nah, pas kolot ngabelikeun urang ponsel saluler teh. Nah, urang teh ngahunduh hiji aplikasi di ditu. Nah, tina aplikasi eta teh urang nganingalikeun salah sahiji influencer. Nah, tina eta urang teh tertarik gitu. Mandi lumpur. Mandi lumpur. Itu lain. Nah, urang teh kan tertarik jadi influencer teh. Nah, kuring hayang nyoba ya. Kumaha sih rasana jadi influencer teh. Nah, cuman kan naonnya biaya ka ditu teh teu saeutiknya kudu loba. Nah, jadina urang teh baheula minta izin ka orang tua gitu kan. Kumaha carana abdi teh boga duit gitu. Jadi carana teh nyata minta izin ka kolot arek ngarantau gitu. Nah, pas abdi geus ngarantau teh abdi nyari kerja kan sanggeus abdi nemu kerjaan teh nyaeta abdi kerja nah abdi kerja nah kalau tong tegal pelan-pelan caritana perjalananna sok ya nah sanggeus urang dapat kerjaan nah jadinya teh abdi lumayan gitu di ditu teh abdi teh jadi sekretaris gitu. Nah, penghasilan gitu nya. Nya aya atuh. Lamun teu aya mah moal kerja di ditu. Siapa yuk. Nah, terus lamun urang geus jadi sekretaris di ditu, nah urang teh kan boga bos meureunnya kan, boga bos. Nah, di bos eta teh ternyata teh eta salah sahiji influencer. Muun. Nah, kependakeun gitunya ketemu. Bener. Nah, terus bos abdi teh ngahajakan gitu. Maneh hayang moal jadi influencer gitu. Nah, terus ku abdi teh mau gitu nya. Iya atuh. Ya tapi ge hayang kan. Nah, cuman nya eta abdi teh hayangnya
Ya geus eta perjalananna. Oh, tidinya meureun tos diajakan ku bos langsung berproses jadi influencer bertahap. Ya, diajarkan heula terus teh nya lama kelamaan teh aya we nu nga-endorse teh. Endorse mimiti pang mimitina naon? Chicken. Lain. Ya tuh nu tadi anjeun sebutkeun nya eta nya Termasuk. skincare Oh, gitu. skincare. Suga teh chicken. Lain. Eta untuk keduanya. Tah kan ayeuna teh tos arapal ya perjalanan hidupna masing-masing. Tina aya nu universitas, anu YouTuber, anu jadi influencer tina endorsement tah. Ayeuna lanjut teh. Lika-liku pang pait-paitna tina perjalanan eta. Nupang munti omongan tetangga atau tina komenan media sosial atau ti netizen tah nupang lika-likuna weh pokona mah. Coba ayeuna kan tadi ti ieu lah tim lah sok ieu ti Amel lah sok. Nah, jadi lika-liku abdi jadi influencer sekaligus sekretaris teh. Nah, pertamanya teh nyaeta kekurangan ekonomi keluarga. Nah, terus yang kedua itu neta jauh ti keluarga, nah ti kampung terus nya abdi teh tiasa sok sedihnya. Terpuruk gitu nya. Sad girl. Iya. Lain. Nah, jauh dari orang tua teh. Abdi teh sok kapikiran wae kumaha mama jeung papa teh di kampung gitu. Sehat atau henteu gitu. Duh, sabar. Tah. Artina nu jadikeun lika-likuna teh tina ekonominya kepikiran gitulah. Kepikiran. Emang gitu sih karena kakolot. Kamu ngarantau gitu makanya jauh tina orang tua pasti sok mikiran we terus makan can mamah bapak teh kieu. Tah. Sok ayeuna lanjut teh Anjani kumaha? Pas awal nge-YouTube teh pernah diledek cenah sosokan nek jadi YouTuber cenah palingan oge moal aya nu nonton cenah tapi abdi teu nyerah. Pas didinya teh abdi teh langsung semangat gitu. Abdi termotivasi supaya bisa jadi YouTuber sukses gitu sih. Oh jadi komenan-komenan netizen nu jarahat teh dijadikan motivasi gitunya untuk kedepanna untuk supaya jadikan pembelajaran untuk kedepanna supaya bisa berkembang. Jadi tong jadikan komenan-komenan nu jahat-jahat teh jadikan ieu nya tong jadikan ngedrop gitu. Tapi kudu jadi semangat. Oh gitu meureun. Tah eta pembelajaran salah hiji pembelajaran nu anjeun-anjeun bade jadi YouTuber anyar gitu. Komen sakedik langsung oh nya kok gitu nya. Tah mun ti ieu kumaha timnya? Hampir sarua sareng Amel jeung Anjani gitu. Nu pertamana teu diizinan ku kolot sabab eta kolot ngan ukur nelayan gitu bisa nyakolakeun budakna ka kuliah di luar negeri gitu. Jadi tadi idinan tah nu kali kedua nyata sarua jeung Anjani kuring baheulana pas SMA na sering dipoyokan gitu. Sering dipoyokannya bapak maneh cenah tukang nelayan gitu. Kan abi aya di dinya. Kelas teh geuning eta nya poho deui meureun mia mah. Ini mana inget? Nya inget atau abi mah moal poho kana rencangan utus mantosan. Ampun ting. Sok. Ya sok dipoyokan gitu termasuk ini abi nu moyokan. Astagfirullahaladzim. Eta mah bohong eta mah. Anekdot bergurau eta mah. Sok lanjut deui. Sok dipoyokan cenah nama kuring teh teu bisa kuliah di luar negeri da sakukur tukang nelayan cenah gitu. Moal aya biaya nu cukup ka luar negeri gitu sosokan. Boga cita-cita anu tinggi cenah moal ka hontal gitu. Terus nu katilu nu paling nyes gitu ka hate mah eta tahun kahiji kuring teu katarima di universitas eta. Ya eta. Tapi alhamdulillah bisa katarima di tahun kedua. Tah artinya dan ngaranna teh miat tinggal ngabuktikeun ke orang-orang nu ngomong teu tiasa ka luar negeri tah buktikeun bahwa miat teh bisa. Mun Cecep jadi mia nya Cecep ngaliwat make motor ngageroan moal ngaliuk ieu we. Moal. Oh ulah kitu. Oh ampun. Salah. Ampun aja salah. Tah eta tina lika-likuna nya. Tah jadi setiap proses teh aya naik aya turun.
Tah meureun. Santos karena waktuna tos lami. Pokoknya mah jadikan pembelajaran ke sadayana bahwa uang faktor keluarga itu tidak terjadi batasan. Terjadi batasan sareng aranjeun untuk supaya jadi sarukses gitu. Pokoknya mah sukses eta pasti aya jalana. Pokoknya mah Abi sareng host di dia, sareng di dia Mia Nisti, Anjani, Cinta. ya. Hampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tebang deui sareng Abi rapere pangga nyaeta di Pos Ronda Podcast. Ayo naon coba. Podcast generasi Anom Semanda. Ya, ge poplos lah. Tah, di dieu teh Abi kadatangan tamu, nyaeta anak rantauan. Oh, jauh ya. Tah, jadi anak rantauan ieu nyaeta mimitina ti Subang ngarantau ka Tangerangnya. Mun. Tah sok coba perkenalkan diri heula. Oke, perkenalkan nami Abdi. Eta caketanna mikna. Terkadang. Oke, perkenalkan nami Abdi Bilqis Rahmayanti. Mun. Abdi lahir asli Sunda, tapi Abdi rantau ke Tangerang. No. Poho jadi kada bahasa Sunda. Iya, nya. Sakedik gitu, Sakedik, bisa. Oh, nya. Tah. Kunaon sih nya? Tah, itu jadi rantauannya. Jadi bisa jadi itu karena Sunda teh jadi poho-poho tah. Faktor-faktor ieu bade narosnya faktor-faktor nu bisa ngapohokeun kana bahasa Sunda eta teh naon sih gitu. Faktornya nyaeta di Tangerang teh jarang make bahasa Sunda. Jadi sehari-hari teh make bahasa Indonesia. Jadi Abdi teh kurang hafal ke bahasa Sunda jadi lupa poho gitu. Oh jadi poho. Oh jadi karena faktor lingkungan merenya di Tangerang teh. Aya bapak ieu tengiring meureun di bumi. Aya di Tangerang. Ngiring sakeluarga di Tangerang jadi rantau. Oh jadi sakeluarga teh ngarantau ka Tangerang. Nya. Tapi mamah papa teh teu nganggo bahasa Sunda gitu di ditu, make bahasa Indonesia. Iya, nya, make bahasa Indonesia. Jarang jarang make bahasa Sunda. Jadi make bahasa Indo we meureun. Nya, make bahasa Indo. Kumaha Sep? Nya, tah, nyantos artina Bilqis teu bisa ieu deui hilap deui kana bahasa Sunda teh nyaeta karena faktor lingkungan cenah. Nyatina di ditu teh cenah masyarakat sareng nepi ka orang tua nage nganggo bahasa Indonesia. Jadi sampai si Bilqis ieu teh ieu hilap deui kana bahasa Sunda teh karena tos terbiasa gitu terbiasa deui di ditu. Tah. Kunaon sih sabab hoyong ngarantau ka ditu jauh-jauh. Pan di Subang tos enakeun seueur gana, seueur rambutan. Nah, caket ka mana-mana gitu di Subang mah. Mama teh geus ngarantau di SMA. Mohon. Nah, jadi ketemu bapak teh di Jakarta. Nah, terus bapak teh kan ngarantau dari Banten ke Jakarta. Habis itu Abdi lahir kan di Subang asli. Pas 5 bulan teh Abdi ke Tangerang, dibawa ke Tangerang. Terus sampai 15 tahun teh Abdi di Tangerang gitu. Oh, 15 tahun di Tangerang. Iya, 15 di Subang lahirnya di rumah sakit mana? Di rumah. Hah? Di bumi lahirnya? Di bumi. Sanes di PTN sanes. Oh, sanes. Di Cereng sanes. Oh, di bumi gitu. Di bumi. Oh, jadi individual. Iya. Oh, gaya euy. Tah, kan rantauan eta nya gitu. Tah, rantauan eta meureun pasti aya masa-masa sakola. Aya ngarantau teh ti sakola ti SMA apa SMP? Di TK. Jauh. Ampun, Ding. Kan Abdi di apa? Ngarantau teh di
ti 5 bulan abdi. Tadi nama kieu hoyong apal perbedaan pendidikan di Subang sareng di ditu teh kumaha gitu. Aya nu dirasakeun ku Bilqis teh di ditu teh? Perbedaan nama Bahasa nya mun eta mah bener abi ge apal gitu. Budak orok ge apal di Subang mah Sunda di ditu mah Indo. Maksudna pendidikan kana cara DKM na belajar diajarna gitu. Aya teu? Menurut abdi sih sarua bae. Sekolah di mana wae ge diajar mah sami gitu. Sami. Bener. Bener. Kade salah ya. Bener. Cuman yang membedakan tuh karena di Jawa Barat masih kental tradisinya. Jadi ada mapel bahasa Sunda. Nah, sedangkan di Tangerang teh Aya gitu. bahasa Sunda. Benar-benar. Jadi saking di Jawa Barat mah masih kental karena tradisi sareng budayana nyaeta Jawa Barat bahasa Sunda masih diajarkan, sedangkan di Tangerang mah tos henteu diajarkan bahasa Sunda. Sedangkan Bilqis jadi teu tiasa deui meureun jadi hilap deui. Meureun mun di sakola di pendidikan itu bahasa Sunda masih diajarkeun mah masih tiasa kitu nya. Insyaallah tiasa. Eta tina pendidikanna. Tah nyantos hatur nuhun nya sayeuna tos ngaluangkeun waktuna hampunten bila aya salah kata kitu nya. Nu teu kahaja mun dihaja mah teuing sia eta mah nya. Nah pokokna mah hatur nuhun ka penonton. Tos aya nu ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cangkel bisa nih teh. Para nasiris ente. Ya, cik. Asam muriang. Wah, bisaan ya. Tapi tadi pangalusna nya actingna gitu. Cik, Bapak ayeuna hayang naros. Kumaha rasana hidup di podcast di hareupeun kamera cung saurang. Yuk, Erik. Deg-degan pada? Katingali kamera. Teras aya deui kumaha tadi payunan kamera teh cenah Pak sama Mas Erik deg-degan Pak deg-deganna iya deg-degan panas ngadareg-deg Pak ngadareg-deg tapi materi anu didugikeun lancar alhamdulillah lancar tadi naon nu ditaroskeun cenah aya materina ngeunaan naon tadi teh ngeunaan guru nya ngeunaan guru terus aya deui ngeunaan naon Patani ya terus ngeunaan dokter aya dokternya teh aya da aya oge anu hiji deui aya naon cing ngeunaan kumaha cara diajar tadi teh aya nu teh mana eta teh saha hilap deui Bapak teh ngeunaan diajar di masa pandemi tah eta cek Bapak sae materina nya tah jadi rupa-rupa nu di alaman salila masa pembelajaran pandemi gitu tah. Oke. Ayeuna alhamdulillah materi wawancara mah parantos rengse ya. Minggon payun berarti urang gentos materi karena materi sajak. Terakhir pamungkas hidup ke diajar sajak sami bakal sapertos kieu ya. Nu matak lamun diajar jeung Bapak siapkeun naon? Mentalna kudu kuat supaya non Pak aya pangalaman leuwih kayak orang bakal siga tadi gitunya wawancara tok takna kedah kenging gitu keur naon Pak bisi hiji mangsa urang boga studio podcast kan lumayan ya oke komo mun urang misalkan jadi entertain artinya urang bisa nyarita di hareupeun balare ya minggon sekali deui minggon payun materi urang nyaeta materi saja kanggo tugas minggon ayeuna mangga ku hidup direfleksi mungkin refleksina dikintunkeun ka grup WA ya oke mangga dikintunkeun ka grup WA sateu acan mulih sumangga hidup ngadoa heula KM mangga disiapkeun
Nah, ke pembelajaran ya orang ada doa, ada pinate. Rengseng. Oke, mangga hatur nuhun kanggo dinten ayeuna urang pungkas wae kagiatan pangajaran dina danget ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun.